Assalamualaikum baraya. Ayeuna mah isuk-isuk teh lain sibuk ku gerohaneun jeung seusehaneun, tapi ayeuna mah urang bebersih heula imah. Bagi baraya mah da geus biasanya kana bebersih imah mah da pagawean unggal poe eta mah. Jeung deui aktivitas ibu rumah tangga mah teu jauh ti bebersih imah, gerohaneun seusehaneun, nu boga budak nguruskeun heula budak, terus ka dapur bagian olah. Nu kitu we hayo pagawean RT mah nulian baraya co atuh sakali mah hilingnya biar kagak mumet di imah wae. Ya wes lah ayeuna mah urang lanjut bebersihna ieu teh acan nyapu di luar teh abi teh micinan heula kotok baraya nyaho kotok teu hayam kotok teh kieu nya ari aya piaraan teh seueur kotok ti ditu ti dieu teh dipiceunan mah darujit geuning tah ieu urang lanjut sapukeun heula buruana ngarah bersih geus bersih mah kedeung deui ge bala deui eta teh ku daun balimbing maruragan. Tah baraya abdi teh karek ngiluan jadi konten kreator bisa disebut pemula lah, tapi di lempur teh pada ngomong kieu hayo atuh baraya geranyan konten deui cenah. Da ciri khas abdi mah pasti aya barayaan, jadi loba nu ngomong teh hayo atuh baraya we cenah. Keun bae lah nya, nu penting mah semangat we nyen kontenna. Ieu lanjut urang pel heula batana biar kinclong, tapi teu sakinclong keramik sih, da bumi si Umi mah masih ku bata, nu penting mah bersih we nya ngarah genah katingalina.